Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tunduh ya teh, curiga keremikiran si Andin jeung si Al. Tinggalin hanca melum ayeuna nyaca nu karek kapanggih nu ngabunuh teh si Elsa. Naon jang seuri osok kalajo sinetron eta taraca. Osok alhamdulillah abdi macan pernah. Salaki abdi nu osok ngan abdi sok ngiring maturan. Eho nu kanu ieu kang sound system tutup ehona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mual didenda ya, mau dicopot. Tribel angkat salit. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana kerna rundutan nu ngajawab salamna soratna kurang pati tarik. Bade tarik ngajawab salam ece. Aya nu nuju susah ayeuna teu aya. Nu teu gaduh artos aya. Nu caroge ibu teu usaha aya. Nu gaduh hutang aya. Ieu nu tarik nemal teh jigana ieu teh nu gede tanagana lain hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas faman yaf'al dalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al-ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du, ngalangkungan raos syukur urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu wengi Bapak Awo beserta Ibu Dewi ngahaja ngempelkeun wargi-wargi samalah ieu jalmi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Nu hadir di antawis pameget sinareng istri, kaum buruh pagawe negeri, padagang jeung patani, dihadiran ku para ulama, para kiai, oge pamuda jeung pamudi, sanajan dina ngaji sok rada pati kurang kaciri. Utami dina ieu ngaji dioyoban ku pemain inti nu geus teu bireuk deui dina ngaji lolobana nu hadir iwalti aki-aki jeung nini. Nurido angkat ti masing-masing bumi belaan caran dukul dina terlas bumi jeung dina luhur kursi. Ngabandungan ceramah ti hiji istri nu ngahajak ku Bapak Awo ieu mubalighah di ulem ti daerah Parigi di Dararaga syukuran hitanan kersana Cep Tabi.
Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kurang tarik jeung kompak amina. Lamun aya kalimat anu ngandung doa komo ieu ece kadituna pisurgaeun maka ku ece kudu diami hoyong ece ka surga. Ari ece ka dieu ikhlas henteu, jawab sing jujur ridho henteu, bapak ka dieu dipaksa ku bapak awo henteu, diburuhan ku pa awo henteu, ece diburuhan henteu ku pa awo, aya nu muruhan teu aya, aya saha nu muruhan urang ece sing inget jalmi nu angkat kana pangajian. Sanajan ece ayeuna kapaksa ku bapak awo, komo lamun teu kapaksa bari ikhlas jeung ridho angkat ti bumi, jauh di jugjug anggang di teang init kana pangajian, init kana pangaosan jalmi anu init kana pangajian berarti ibu nu rek neangan pangaji. Akang anu angkat kana pangaosan berarti akang rek neangan pangaos. Dalam artian saha wae jalma nu angkat kana pangajian eta jalma nu rek neangan penghargaan. Saha nu rek mere penghargaan? Lain lurah, lain kuwu, lain camat, lain RT, lain RW, lain kiai, lain Pak Awo, nu rek mere penghargaan Gusti Allah Subhanahu. Sanajan ece ayeuna jauh anggang ti imah angkat ka dieu, tapi disarengan ku ikhlas karena Allah. Allah ternyata ka ece jeung ka akang memberikan sebuah jalan tol untuk masuk surga. Subhan hoyong ece ka surga. Apal jalanna? Kapan ka dieu? Ka mana mah ece jalan ka Jogja. Kadieu mah akang ka palih wetan, ka mana mah ibi jalan ka surga. Kadieu mah ala ece ka pangajian barengan ka di dadasaran ece jeung akang kadieu ikhlas karena Allah bari ingat urang kadieu terek merek penghargaan teh Gusti. Akang jeung ece kadia dibarengan ku ridho bari mendambakan ridho Allah. Padahal ece pas waktu ini ti imah kadia teh rada 80% apakah ini 20% apakah ulah, sedangkan ikatan cinta kereramena. Kakarek sakali si Andin teh sore tadi diciumna teh ece ku si Alde. Aduh, kapan eta geus lila kawin teh ece si Andin teh can dibere apakah batin? Kulantaran naon kapan si Al menendam perasaan bahwa si Andin anu ngabunuh si Roy, padahal si Elsa eta teh ece. Cik atuh ece teh da meunang nyora ai dibuka masker masuk ku nyora mah buka. Resep kana film eta henteu. Jujur resep henteu. Osok di lalajoanan. Tong munapek. Haram Bu Haji lalajo TV, eueuh nu ngaharamkeun lalajo TV. Taroskeun ka Pak Kiai salah doraka lalajo TV hanteu. Naon anu doraka, naon anu salah, naon anu haram, lain TV na nu doraka nu salah di mana jelema boga TV salah ngagunakeun TV lainana ece. Da eueuh TV merek Nana atuh. Geus puguh ece teh tas magrib teh kuduna maca salat teh wirid, maca salat, maca Al-Qur. Ieu maca salat magrib bro mu kena bro sajadah, bro ayeuna sarung ditanyakeun ka anak mana remote. Mana cocolok, mana HP si horeng teh lajo si Elsa. Teu doraka sok ece jang naon atuh TV dibeli ari dijieun hiasan lomari unggul mah. Lalajoan ku ece da teu haram teu doraka, sabab nu doraka mah lain tipina tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun TV. Geus puguh ti masjid teh aya ala sholat, lain init ka masjid ece lain sholat nu puguh lalajo ikatan cin. Antukna keur lalajo ikatan cinta ece kabablasan tepikeun ka poho sholat Isya, datang malaikat Israil nyabut nyawa ka ece hanyakal sia.
gara-gara lalajo teu salat tuluy mah lain maot syuhada nu kitu mah syuhad mah ece bisa juga biodah kamari tatang abdi punten ieu ece anu kat ka dieu ayeuna keur hadir di payun abdi ece tos salat isya teu acan atos awas engke bisi teu acan netepan ece uih ti dieu tong jugjug sare netepan heula tuh jiga biodah tatang abdi kamari ece ampir-ampiran gara-gara meureun eta biodah teh balik pangajian da kitu geuning Pak Ari awewe mah super kariweuh super kacape jeung super kasibuk matak awewe mah digawena ge full beurang pet beurang nyamel ti peuting disambel beurang nutu ti peuting ya si teteh gerak tingali gaduh budak ait ece nu kieu teh nyusu keneh ayeuna keur ngaji riweuh ngurus budak datang ka imah budak ayeuna ibu rek sare teh ku disusuan Gusti bra budak sare koceak ceurik ku macet inung be bager be padahal kakarikrep inung mah be ka dieu nenen be bager budak ngagenyel tepikeun karehe ngagenyel pepentil susu inungna bapana gogoakan cek bapana da ece ge sarua ka anaknya ka salakinya ku macet ece be atuh ka dieu paye parasmanan jeung budak atuh tengah peting teh riweuh bapana jeung anakna parasmanan susu nu sabelah ku budakna nu sabelah ku anakna tapi kahulu susu teh offset ari kutangna luhureun dada susuna hanapeun bujal ece eta biodah ece balah capek meureunan ece digawe balik ngaji langsung sare ternyata biodah teh salat isya bablas inget-inget biodah teh ece dihudangkeun ku malaikat ditanya biodah ku malaikat cek malaikat ka biodah man robuka ruwas kapan eta teh meureun malaikat munkar nakir ieu meureun cek biodah nu disebut maot teh mangkaning can salat isya eta biodah baparek maksakeun hudang teu bisa hudang burat sugan cek biodah meureun ieu teh ku eueup-eueup ku biodah disakalikeun nyaring ternyata ece balas berat sugan teh eueup-eueup si horeng teh salaki biodah geus luhureun dasar ka bawang ngimpi ku kupingan biodah man robuka ternyata salakina mah rok buka Allahumma sholli wa sallim wa barik subhanallah ibu kadia sing ikhlas bapak kadia sing ridho ibu kadia teu kapaksa tos dipasihan berkat ku bapak awo teu acan atos paingat atuh tadi barudak mah geus baralik ti heula ece rawas abdi pas bade liren aya barudak baralik mawa berkat pamere ti pa awo eta bula balas bunga meureun budak dibere berkat meunikat sosolawatan sallallahu ala Muhammad balikna meunang berkat hanjakal geuning sautik meureunan dilegleg ustad astagfirullah abdi ngaji encan geus dipitnah ku budak eta gara-gara berkat subhanallah abdi bade ka dieu naon atuh ece tujuan sami jeung ece neangan ridho Allah da abdi ge hayang ka surga ngan abdi mah meureun pa awo aya emel-emelna aya tamahna da jauh abdi ti panganaran ka dieu teh beberapa jam perjalanan sajaba abdi neangan ridho Allah mang awo abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal ece lain amplop saha nu nyebut amplop saya tanggung jawab sah yang menang amal da capek atuh ece abdi digawe di dia jadi sia-sia lamun abdi teu jadi amal tapi lamun jadi amal subhanallah keur abdi yakin balik ti dieu abdi bakal menang doa lain duit ih saha nu rek mere duit Pak Awo duka can karuhan tingali ece panggung ieu meuni gaya tuh meuni badag detena meuni ngagarayot tiga sayang odeng mahal ece ieu teh mayar nuk ieu teh daripada mayar abdi mah mahal keneh mayar ieu. Da ka abdi mah yang 5 juta ge ditawar deui ku Mang Awo teh. Ari ngaji kudu lila ari amplop lemah pret Nun ketang Mang Awo ya tingali ece tos sabaraha rupa atuh nu dipasihkeun ka abdi teh ngan ieu teh punten Pak Awo abdi sanes nampikeun cikopi abdi sanes teu hoyong cisusu abdi sanes alim ngaleueut pokari suet ngan kaleresan abdi teh dina wengi ieu teh nuju nyeri tuur jeung leuleus tuur teh duka kunaon Pak Awo ieu teh biasana cagerna teh ku teh pucuk ieu teh punten Pak Wo sanes nyuhunkeun sanes ieu mah ngawartosan
permasalahan. Jadi abdi teh ayeuna teh masalahna keur nyeri tuur, biasana damangna teh ku teh pucuk. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala nabi Muhammad. Nu dipihormat kersana MC penertib wanci panata calagara pengatur waktu. Nu dipihormat tim kameramen AA ieu teh bade nyalonkeun kepala desa saurna mah. Ras ayeuna wargina Bapak Awo ge sarua rek nyalonkeun kuwu. Bahkan anu ayeuna jadi kuwu ge bade nyalon deui engke teh. Mata tadi Pak Awo ka abdi teh Bu Haji doakeun. Ieu dulur teh sing mareunang kabeh kumaha. Cenah pokona mah ku Bu Haji pangdoakeun da abdi mah dina waktuna mah moal nyoblos. Nah geuning. Da bingung atuh nyoblos kanu ieu dulur, nyoblos kanu ieu kumaha. Ari geus atuh rek kumaha Pak Awo lah cenah nyoblos Dewi wen waya di imah. Gitu cek Pak Awo, intina cek sawe nu mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin desa Cipendey. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Ya Robbal, doakan abdi sing jadi presiden. Amin atuh aja. Nah, pokoknya mah paku nu ayeuna cicing paku tong nyalonkeun, lamun abdi jadi presiden mah ku abdi rek diangkat jadi menteri agama. Gitu, jurusan pertahlilan. Bapak RT, Bapak RW aya Pak RT, Pak RW. Aya, oh tadi teh jigana teh Pak RW teh nu ka RT teh nu mawa termos ka abdi ngasongan cikopi. Ari kopina mah eueuh, termosna dibawa. Jamaah sadayana nu hadir dina ieu tempat wabil khusus Ananda Tabi Hasan Abdul Gani. Ieu teh opat nu dihitan teh saurang. Ieu ngaranna meni opataneun. Cep Tabi Hasan Abdul Gani, panggilan sehari-harina Tabi. Saya nama dipanggil sehari-harina Gani. Dina Gani Beunghar. Jadi setiap orang memanggil Gani, mungkin Allah memberikan satu rezeki kepada anak itu. Ya Robbal. Tos dihitana ibu tos damang deui ngan ieu duka Bapak Awo na geus dihitana encan. Oh acan, atos. Subhanallah. Jamaah wabil khusus ya tim hadroh. Tingali ibu menikah resep gitu, tingali gerak kopi teh make keris segala ya. Aduh nuhun aa tos narikah teu acan. Acan, oh jomblo. Biarkan dalam keadaan jomblo yang kuat, meskipun jomblo yang hebat, tapi dengan memperbanyak membaca sholawat, yakin jodoh akan datang dengan tepat dan tidak mungkin salah alamat. Oh, tenang we, lu cuma sion teu payu. Khuliqo Allah sudah menciptakan azwaja sepasang aya lalaki aya, awewe aya beurang aya, peuting aya kaler aya, kidul aya wetan aya, kulon dengan azwaja di dieu dina ayat wa min ayatihi mah Allah nyiptakeun suami istri naon sababna min angpusikum. Jadi ibu bapak ieu nu geus karawin teh tujuanana tina min angpusikum azwaja ieu litaskunu rumah tangga urang hirup urang hayang tenang, hayang tentram, ngan moal tenang moal tentram. Lamun urang teu boga modal dina rumah tangga, naon modalna wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah, modalna mawadah, modalna warohmah. Naon ari mawadah cinta, naon ari warohmah kanya. Ari ibu ayeuna ka salaki aya keneh cinta teu? Jawab, aya keneh cinta ka itu? Bapak aya keneh cinta ka bojo teu? Moal aya ece geus kolot kieu mah da cinta mah tara awet, cinta tara lila, da cinta mah sokeuna kuseep lain setan. Ji paingan ece mah eueuh cinta ka salaki ayeuna teh da cintana di dahar ku setan. Cinta urang mah sokeuna kuseep. Tapi subhanallah ningali Bapak Awo sareng Ibu Dewi wajar lah atuh budak neme dua leuh abdi menikat kabita eta tadi Bu Dewi pas lungsur abdi tina mobil ka Bapak Awo papap ceduh meni papap ce aya naon yang aya naon meni hayang itu cenah Ibu Haji tos dongkap Allahu Akbar eta sok manggil papap ka caroge tara. Hah?
osok tara osok dimanja salaki tapi salakina lamun keur loba tuh geuning ngaku si ieu mah berarti ece mah alus ka salaki teh jiga angkot kumaha setoran kumaha kieu aduh ku salaki dibere duit 1 juta maningkah sarena ngadangkak jiga bakakak hari dibere duit 5.000 mah nyangeyeng leuh salaki loba duit gering jadi usapan bapak bade iba ku Cihaneut mam hayong sareng naon ulum di sagala ditawaran ari salaki eueuh duitan mah salaki gering boro-boro diurus dipoto wungkul geus dipoto teh distatuskeun suami ku muntaber urus aca boga salaki gering teh lain dipopoto distatuskeun sok aya nu kitu aya. Subhanallah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hatur nuhun Bapak Awo beserta Ibu Dewi. Da abdi teh ibu moal bisa ka dieu lamun teu aya Ibu Dewi sareng Bapak Awo ngalangkungan anu ngulem abdi kersana Pak Haji Tatang. Pak Haji Tatang nya mohon. Hatur nuhun Pak Haji tos ditepangkeun deui Paku oge panginten 2 kali abdi ditepangkeun sareng Paku geus 2 kali penak jeung ayeuna ngan pernah Paku teh mere duit mah ka abdi teh. Aneh. Subhanallah. Coba atuh Pak Awo geura lamun syukuran Pak Awo ayeuna teh ku pongdut, ku orkes, da yakin nu hadir teh moal aki-aki nu parongpet kieu ece. Ya atuh ai kana pangajian mah musibah nu diharap teh nu parongpetnya rompong nyalalepet geura ce. Coba lamun Pak Awo di dieu ngapongdut, sok aya di dieu pongdut teh ce. Naon ari pongdut teh? Lain eta mah jawaban budak SD ari pongdut teh jelema ompong bari genut. Oh, tapi da cek beja cenah cek Pak Awo ge tadi Bu Haji tadi nama bade aya naon sih? Hah? Singa Depok nya sabaraha ceng teh Pak Awo mayar nu kitu 20 juta. Abdi meuni hayang ceurik eueuh. Singa Depok 20 juta rek ditebak ku Pak Awo. Ari abdi mah hayang 5 juta genan ditawar. Nuhun nu mere teh pucuk muga-muga sing ditarima iman Islamna. Saha teh Pak RW? Nuhun Pak Awo, ieu tos aya teh pucuk saeutik pasti ieu leungit leuleus tuur abdi ngan ieu duka kunaon Pak Awo tunuh teu kuat ieu soca teh rapat we Pak Awo ayeuna teh ngan ieu biasana lamun hayang cager tunuh cagerna teh ku seprit biasana mah. Bingung keur RW. Subhanallah. Ibu geuning kunaon ieu atuh Pak Awo teh teu ku hiburan. Ternyata luar biasa tetulus sing ngadepa, tetulus ayeuna pongdut sabab Pak Pak Awo riunganana hoyong dimulyakeun ku Gusti. Bu, atuh naremal ece teh ce. Lain si ece mah da keur baper mikiran si Ali ya teh ye. Ce. Nah, Pak. Pak, yo. Aya nu kieu ngajawab ce. Bu, kah Pak, yo. Ayeuna nya ka aki-aki wadah kieu ce. Rajeun nyora keung. Aa mah kunaon si aman teh nyora kitu. Teh kalah marolohok jiga nu barogoh. Loh, abdi maca dipelongkeun ku nu kieu mah datu berondong. Malah dipelongkeun ku aki-aki. Musibah teu. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Shallu ala Nabi Muhammad. Ieu riungan Pak Awo teh termasuk dimuliakeun ku Allah. Pak Awo ajib. Ya teh Pak Awo teh asli orang dieu. Orang dieu nu hajatna Awo, abdi tadi disuguhan ge sawo, cek. Subhanallah beda sahurup. Ngan abdi teh cek teu ngaleueut sawo teu. Abdi teh teu nuang nanaon nuang jeruk hiji. 2 kitang ai cep Awo teh kunaon cenah Bu Haji teu ngaleueut wae punten Pak Awo abdi teh lain geuleuh lain keheul naon sababna abdi teu ngaleueut wae inget ka salaki cep abdi mah tara biasa Pak Awo dahar sosoranganan mata kitu sawo teh kardusan we Wonten Pak Awo margi
lagi kebiasaan iya mah kebiasaan aja upami ngawas di daerah Bandung Barat komo di daerah Cipeundeui mah nya dina bagasi teh ibu abdi teh sok pinuh eta teh pawo sok aya beas iya mah nu biasa iya mah cicing pawo ulah loba pikiran ieu mah nu biasa gitu sok aya beas aya buah-buahan aya cau aya opak aya ranginang nu biasa mah cenanya pawo mah teu biasa biasakeun ti ayeuna Ih, abdi mah nyeri hate eceu kamari daerah Bandung kene pangajian teh mun teu sarama di Kiara Condong eta datang ti Kiara Condong abdi balik ku salaki teu ditanya-tanya korban gelas hiji tah ceuk dipeupeskeun ku salaki mun nyeri hate ari aku naon mamah mah cek ente ngahaja mere kopi dibobotkeun mere susu to diteueut eceu baud jobotrot ari aku naon sok jawab jujur mamah teh capek balik ngaji ternyata Pak Awo peda abdi balik teu mawa berkat ucu dan nu kitu nama panitia teu hideung ka abdi teh mata punten ta Pak Awo abdi mah eta teh jadi kenang-kenangan tepikeun ka ayeuna ka nyeri can leungit tepikeun ka ayeuna matak daripada Pak Awo abdi datang ti dieu balik kudu pasea jeung salaki mending ribut ti ayeuna jeung Pak Awo parebut sawo lah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad Bu ternyata Pak Awo syukuran Pak Awo teh ajib lah abdi mangangkat jempol nage jeung jempol kaki ieu riungan teh dimuliakeun ku Allah tadi ku abdi geus dibacakeun ayat Allah firman Allah la khaira fi kasirin tidak ada lagi satu riungan acara nu berbentukna syukuran ari syukuran teh asyukru wa ta'atu bi jami'il zawari berbentukna dengan taat dari seluruh anggota badan dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala tapi lamun dilebetan syukuranana amaro bi sodaqah kahiji aya sodaqah ternyata ece terus dipasihan dus leutik eta teh jerona teh naon atuh cai lontong nu kitu nya ieu sodaqah nu dikonsumsi ku bapa hajat ku bapa awo bahkan cek beja engke abdi ge sarua balik rek dibahanan cek beja dan nu atos mah kitu nu atos mah duka ada Pak Awo mah teu acan ulah mikiran anu encan Pak Awo sok we ka nu atos nurutan yuk ngahaja Pak Awo abdi mah ngobrol kitu teh ami aya persiapan bisa eta sawo can dikardusan kapan jelema masukkeun aku ka pohoan mata kudu dielingan aya sodaqah yang kedua au ma'ruf pangsena dina riungan termasuk dimuliakeun ku Allah ajib Pak Awo ieu dilebetan ku pangajian saha nu ngajina Pak Kiai tadi atos aya wakil ti majelis ulama aya deui ayeuna jauh-jauh abdi ti Pangandaran padahal Pak Haji Tatang para ulama para kiai di dieu nu Barul Ulum aya kunaon bet atuh ngonang abdi ti nu jauh geus punten Pak RT Pak RW tah nu mere teh pucuk ngumumkeun ka sarerea warga urang Cipeundeui ulah dionang deui abdi sabab jauh ti Pangandaran karunya kanu hajat ka panitia ngonang ti nu jauh resikona gede sodaqah eueuh ece leutik era matak mangpaatkeun nu aya di dieu tapi bisi keukeuh kapaksa urang RW RT dieu urang Cipeundeui hoyong ngonang deui ti nu jauh mubaligna geus ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran laina naon ece ami teu putus silaturahmi sok da ece abdi yakin moal ka dieu lamun teu dionang ku saha mah ku bapa awo mah da kuduna mah ayeuna teh ece abdi teh jadwal teh di Karawang atuh kunaon teh ini ka Karawang sapaparat jalan nepak tarang rek naon ka Karawang eueuh nu ngonang ece matak mending keneh ka dieu matak tos ece kapan saur katerangan layadkhulul jannata qati'un moal asup ka surga lamun jalmi megatkeun silaturahmi jadi lamun urang Cipeundeui teu ngonang deui abdi jigana nu pangheulana doraka teh kepala desana naudzubillahi min dalik. Yang kedua ada pengajian. Yang ketiga syukuran nu dimuliakeun ku Allah islahin bainan nas aya silaturahmi ngahaja-haja mah ece ka dieu ka Pak Awo teh munyungan daerah atuh beda we aya acara ece teh ngiring ngabingahkeun geus nyecep encan ka cep tabi atos da ai budak mah pa berharga Pak sok bapak baheulanya keur dihitan ku inung teh dihidaan di tengah imah sekali nu ngalongok teh paling saeutik nyecep teh sabaraha bu ayeuna 10.000 lumayan tuh Pak 20 orang teh geus 200.000 tamatak bapak ayeuna masa pandemi corona eueuh gawe bapak teu boga duit eueuh usaha sok dihitan deui Pak ku ece dangkakeun di tengah imah salaki hidang
Subhanallah aya silaturahmi barokah kanggo Pak Awo barokah keur ece angkat ti bumi jeung akang ka dieu maksud silaturahmi saur Kangjeng Nabi barokah silaturahmi hiji bakal panjang umur dua bakal deket rezeki ngan syarat ibtigha amardatilah tujuanana kudu karena Allah lamun karena Allah maka fasaufa nu'tihi azron azima Allah memberikan pahala yang berlipat ganda sakitu nu kapihatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanggo babak kahiji kapan ngajina di babak-babak abdi maca babak kahiji ayeuna babak kadua engke mah babak belurnya Subhanallah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sate acan dilajeng yuk sholawat heula siap sholawat ya barokah kuasan sholawatan mudah-mudahan ieu lemur sing langkung berkah mudah-mudahan ieu lemur sing jauh tina wabah jeung musibah di tengah-tengah negara Indonesia tanah air tercinta seueur ayeuna ibu nu dilanda bencana di Kabupaten Sumedang kalebetna di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang longsor terjadi menelan beberapa korban acan nu gempa di mana-mana ina nuju seueur musibah kurang ece nu teu dibere musibah ku Allah ulah tenang-tenang Allah mangaleungitkeun dunia ngaleungitkeun harta ibu sekedet netra matak ingat apapun yang Allah berikan tong dipake sombong ka Allah tapi urang yuk kudu dipake ibadah ka Gusti Allah semakin banyak membaca sholawat lemur ieu semakin berkah semakin banyak membaca sholawat yakin syafaat akan semakin dekat Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi RW sadedap ka dieu canak nyohonkeun kursi nu kieu hiji Pak RW anu ieu we palihieun amit teu sesahnya nak teu ngenca calikeun Pak RW di dieu calik aduh atuh dati isun ucu di panggung teh sorangan matak ngagarawan RW ami aya coon aduh aya coon di panggung jol RW tinggal icek kumis namanya alus kumis tapi geus rada ompong RW subhanallah lanjut ace tuh gara-gara aya RW tukang kamera ge kahareup ace aduh siri ku RW Pak RW aduh sabaraha tahun Pak RW Yuswa geus ompong buku Pak RW eta kumis gaya ternyata ibu ngingu kumis gaduh kumis mangrupakeun pasunatan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan kahade Pak RW saur Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nyontohan pasunatan ti Nabi Ibrahim teh teu sabaraha tapi ku urang jarang dilaksanakeun geus diwartosan ku abdi ku ceuk hade hiji ngeuretan kuku ningali Pak RW kuku tuh da geuning paranyang kieu tah entong sok diingu panjang kitu RW kuku teh nyontohan Nabi Ibrahim disampurnakan ku Nabi Muhammad saya sunat dipotongan lain erep dibersihkan kukuna tong sina paranyang kitu juga RW leungun alus imah dong coba deh awas geus diwejan isuk RW eta potong kuku insyaallah dua sunat ibu ngarapihkeun kumis tah jiga RT jiga RW kumisna teh aya ngan kurang rapih jadi anu ngamai kaos sasak leho ka dieu tah jadi lamun bersin teh leho teh nalaper tah ngarapa geuleuh rujit Pak RW sunat ih sok ayahnya cenah termasuk RW gerasok aja RW mah pajingjet kumisna teh nu ieu mah ponok nu ieu mah panjang ka dieu jadi saya nama Pak RW rapihkeun jadi saluhureun naon ieu teh tah ulah ngamai ka dieu bersin teh narapa leko dahar teh remeh narapa meuli geuleuh sunat enjing rapihkeun Pak RW nya nah leuh kasih mah tilu sunat Pak RW meresihan bulu naon ieu teh cek kelek eta RW kelek buluan tak
isuk mah kerok Pak RW. Bersihkan sunat ibu meresihan bulu ketek. 4 Pak RW sunat meresihan bulu sayang care. Gitu tah lamun di Pak RT di lalaki sunatna dikerok, mun di awewe mah didudut dibenyeng. Kebayangnya sok geura Bu RW didudutan dulu. Pew parurus meureunnya. 5 sunat dihitan. Pak RW tos dihitan. Antos kurang yakin cik ningali. Pajarkan. Punten ieu Pak RW ngan ari masalah dihitan mah sabadana Nabi Muhammad ke permukaan bumi lahir diutus ku Allah Subhanahu wa taala untuk membawa misi risalah ka rasulanana disimpen nupang akhir-akhirna Kangjeng Nabi disebat khataman nabiyyin ternyata dihitan teh jadi wajib hukumna teh eceu. Ai bade narosna ka Pak RT ai dihitan nyeurin teu Pak RT? Tuh. Geuning atuh teu dihitan deui. Oh bisi teu kabagian Bu RW. Bu RW RW-nya itu nya. Non. Ibu ai dihitan nyeri tapi ibadah. Emang ibadah aya nu nyeri? Aya. Nu capek aya, nu ngeunah oge aya. Beda-beda RW ibadah teh aya anu dibarengan ku capek, aya nu dibarengan ku ngeunah, aya nu dibarengan ku nyeri. Naon ibadah nu dibarengan ku capek taroskeun ka Pak Haji Tatang, taroskeun ka dulur-dulur urang lemur dia, nu geus kamarkah, nu geus hajian, nu geus umrohan. Ibu lamun ibu bade maksad nyium Hajar Aswad, da teu jadi ai keur tawaf mah ibu ayeuna keur ngulingan Ka'bah komo anu tawafna tawaf wajib mah ibu keur umroh wajib. Umroh sunat oge sami da geus mikot nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Teu meunang ibu antel kana Hajar Aswad kunaon? Da Hajar Aswad teh seungit sementara anu keur umroh teu acan dugi beres tahalul teu meunang seseungitan batal ayeuna umrohna teu jadi tawafna kudu bayar dam. Matak lamun ibu bade ngahajakeun nyium Hajar Aswad da jauh Pak eret-eret yakin ibu memerlukan fisik anu ekstra nya. Uluh, oco, bahkan aya nu maksakeun nyium Hajar Aswad, tapi kun kanu kieuna teh bararuh, balas kasikuan ku batur, rajun aman aya nu muruhan, ibu kudu muruhkeun. Urang teh tapi kun ka duit erep loba. Ternyata apa tujuan hayang dimuliakeun ku Allah melalui mengecup Hajar Aswad. Sabab Pak RW lamun pernah ka Mekah, Bu RW pernah ka Mekah, pernah nyium Hajar Aswad, sanajan ku panangan sakali nyium Hajar Aswad 70 dosa ibu nu leutik gugur dihampura ku Allah. Subhan. Tepira atuh ibu teh ngan ukur kieu yeuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 70 dosa erep dihampura ku Allah anu leutik. 3 kali 70 kali 3 berarti 210 dosa. Ulah ibu gampang ngan ukur 3 kali sakuiran berarti 7 kuiran 7 kali 3 210 7 kali 20 hiji kali nyium Hajar Aswad sakali 70 dosa 20 hiji kali 70 geus sabaraha puluh dosa ribu dosa nu dihampura ku Allah. Kumaha ibu RW teu pernah ka Mekah aya Bu RW di dieu? Ka mana RW Bu RW? Cia. Hah? Keur nyaba? Hampir aku Bu RW keur buburu. Jadi TKI. TKW subhanallah. Ternyata ibu lamun ibu teu bisa ka Mekah balik ti pengajian salaki aya di imah ternyata luar biasa ibu ngadambakeun ngamuliakeun suami ngan ukur nyium tarang salaki balik ngaji akur jeung nyium Hajar Aswad berarti ibu sakari nyium tarang salaki ibu 70 dosa dihampura ku Allah. Daripada mikiran si Al teu pararuguh ecok tuh mending ciuman tarang salaki ayeuna teh arek balik ti dieu engke nyium tarang salaki cak sia. Sok datang ti dia tuh salaki amih teu ngalawan ringkus sukuna talian leungeunna golerkeun dina kasur cium tarangna deuh sakali nyium tarang salaki 70 dosa dihampura ku Allah nu leutik 140 dosa. Uluh boki nyorok cok teh meralek tah nyium salaki erep dosa dihampura ku Allah. Komo salakina hideung mah hitung-hitung nyium Hajar Aswad nu asli we. Subhanallah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Batak ayeuna eceu ka hade ka salaki teh subhanallah kemuliaan suami luar
biasa sok ibu kadia tadi angkat pengajian ibu minta izin heula ka salaki teu tadi izinan mah ulah sok init kana pengajian ngan tapi ulah init kana pengajian nuturkeun ka hayang salaki lamun salakina pinter bisa ngawurukan eceu ai salakina bodoh teu boga ilmu mah dicaram kana pengajian ibu tong turut init ngaji ibu kudu aya izin salaki rek puasa sunat Senin Kemis eceu teh ulah janji puasa bebe jaheula ka salaki ti poe Rebo teh Pak mamah mah isuk rek poe Kemis rek puasa cek salaki teh ulah mah bapak bisa aya kahayang ulah eceu mun cek salaki pek mah puasa tuh cacak puasa eceu kudu aya izin komo unyak anyuk sia aya nu sok unyak anyuk aya nu tara bebe ka salaki aya awas moal barokah saya hirup eceu komo unyak anyukna ke Bang Emok ya aya awas transaksi ribawi naon ngaranna lah rek emok rek osipah haram ece hirup rumah tangga moal barokah yo ece ulah sok nyala berat ulah panasan ku dunia batur ece mah aneh batur nu boga motor ece nu galau batur nu boga kulkas ece nu muriang usalaki panas tiris ya pamajikan dikerok tongongna eueuh hasilna teu beureum teu naon ari pek teh muncul gambar kulkas tatangga yai amit ece yo hirup hayang barokah mah salaki ini tani ece usoli salaki ini ka sawah ece amparkeun sajadah sok aya di dieu caroge ece anu arangkat ka sawah aya rek naon macul ti imah teh mawa naon mawa duduk kuy butut dipake suku jebrag tongong hidung mangul doran ece da paculna mah di tukang nu dipanggul nama naonna dorana tuluy eta pacul teh digagantelan ku teh kokoneng pameret ti tatangga oleh-oleh ka Mekah kapan ece teh sok kitu lin lamun aya tatangga nu balik ti Mekah ece teh sok munyungan jadi lamun ece munyungan ka tatangga nu balik ti Mekah mawa bakakak sok diberena teh kokoneng gede jeung leutikna teh kokoneng kumaha ece mere gede leutikna bakakak itu lamun ece mere bakakak pasti di bahanan teh kokoneng mun ece mawa nog hayamna diberena teh naon tiung anu burucak burinong mun ece teu mawa naon munyungan diberena totoongan korma 2 siki kacang 2 siki cijam-jam saregot eta teh ece ini salaki ka sawah ngabelaan anak pamaji kan subhanallah sok ece istri anu solihah istri anu alus ka salaki balik ti sawah geus salaki rangkul suntangan 8 kesangna gabrug dirontok osok kitu cek oce teh papa osok oh cuma aneh ari hareupeun salaki meni katrarudin ari ini tak pasar biwir meni amucuy segala dipake blush on, make up, shadow, lipstick, wardah, 03 mah butut ece. Nu alus mah 08. Aduh, oco ari salaki rek datang teh gabrug dirontok, cenah da bau kesang bari bau letak, pinuh ku kokotor. Ece salaki kitu teh ngabelaan anak pamaji. Pantes ece teh di lawang panto. Papa. Salaki malik dengan gabrug, mamam, geus mamam eut heula. Tiis Pak RW. Ditadi. Subhanallah. Tak kedah nama Pak RW nu ngaleueut nu kieu teh. Nu kieu teh Pak RW matak ngajag-jagkeun awak. Komo mun Pak RW mah kuku bima. Tah mah alus Pak RW. Eueuh kuku bima tu ka ditu kaleuweung neangan kuku kerud. Ece osok ngaleueut jamu salirapet teu. Tah eta teh ubar parawan deui ece. Cenah Bu Haji da kudu dibeuli geus we lace hirup hayang barokah rumah tangga hayang tenang terus ayeuna ece hayang jagjag awak hayang pres meme sare wudu heula teu kudu make ngucek ayeuna no gemeri jeung madu atuh boga budak teh gudal gadil jiga meri. Atuh ece mah ari rek sare teh naon make irek atuh budakna teh geus gedena teh tukang ngurak. Wudu heula ece punten Pak RW ari ku irek ku kuku bima ku jamu sairapet mah lamun bisa makena leuheung palebah bisa jiga biodah teh kamari jeung Mang Kodir tetangga abdi da beureun hayang parawan deui hayang ngorak deui leuh eta poe Kemis burit meuli kuku bima jeung sarirapet ku biodah ditinyu tak kieu percis gelasna teh direnengkeun teu apal teu bisa ngabedakeun ari Mang Kodir mana jamu sarirapet jeung mana kuku bima jeung biodah teh teu mapatahan henteu kieu bah tah ieu sarirapet tah ieu kuku bima janji ditinyuh direnengkeun we gelasna teh ari biodah asup ka kamar mandi wudu rek salat magrib
diinum, ternyata salah nu diinum ku Mang Kodir teh jamu sari rapet. Atuh eta sesana ku biodah ku bima antuk na tepikeun ka ayeuna biodah gering ece heuras. Gara-gara kuku bima Mang Kodirna rapat ece teu bisaeun kiih gara-gara sari rapat. Subhanallah, Allahumma sholli wa barik alai. Sunat dihitan tak ieu cep saya teh cep tapi atos dihitan nyeri dan dihitan mah ibadah nu dibarengan ku nyeri. Kabayang atuh ece sok budak alit diajarkan berdarah-darah. Ari ece aya ibadah nu ku ece di alaman bari nyeri aya naon ngajuru. Ece nyeri ngajuru teu? Wadul mah nya borosot deui. Nyeri datang saimang atuh Pak RW nyeri na Pak RW dina waktu dihitan ejeng Bu RW keur waktu ngajuru. Cek eta ece waktu sebade ngajuru diheujeunkeun teu ngabeten teu kapancek bidan teh heujeunkeun salaki sok milu kitu ngaheujeun tara geuning di abdi mah aya balas setia datang ka bidan cek bidan teh tarik napas salakina terus eta biji ningalikeun salakina kunaon pet kikituan cek bidan terus biji na macan ngajuru Mang Udin geus brol ti heula bidan geger geuning orok teh bau atuh Pak RW rek teh nyeri kumaha pamajikan anu ngajuru ibu ribuan urat tina bubututan pamajikan Pak RW pejet pargat geuning pargat atuh teu saimbang atuh dan nu rek dikaluarkeun jeung nu sok asup ka jero sok nu dikaluarkeun mah budaknya gede bari gondrong aya nu asup nya leutik bari botak atuh ojo. Allah matak geuning kunaon ibu borosot teh ternyata keajaiban dibikeun ku Allah teh ka pamajikan kanu keur ngalahirkeun 40 poe geuning Pak RW bisa make deui budak Pak RW sabaraha hiji 2 tuh 2 produksi Pak RW. Pak RW menekat jelas atuh aja setia na ka Ibu RW waktos Ibu RW bade ngalahirkeun katingali kesang nu ageng nu alit kaluar tina salira Bu RW kumaha ceuk Pak RW tak tahan ku melihat dia yang dicekam penderitaan cek Bu RW teh tong kalah nyanyi Pak tiupan harudang sakali deui Pak tong tarik teuing kunaon bau cek beteng mules irung mah normal cek Pak RW dituluykeun eta nyanyi tak tahan ku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan pecah ketuban pamajikan Pak RW dibawa ku Pak RW eta Bu RW ka bidan nya ulah dibawa ka warteg Pak RW datang ka bidan sok Bu RW naik kana ranyang muhun da kana kenteng maluhur teuing tarik napas pasti da tarik tamang mah Agustusan heujeunkeun terus eta rambutna geus katingali pedah rambut Bu RW keneh eta teh subhanallah ibu geus ngajuru nyeri keur hamil ece nyeri sok ece nuju hamil sok riweuh urang teh nya bingung atuh make baju da urang teh meuni geus teu puguh bentuk make baju kabaya jiga orai kadut sare rek dibawa nang karak benang cangkeng panas dibawa nyangigir sieun bahe dibawa nang kub sieun bitu matak lamun ayeuna awewe nu keur hamil 8 bulan sarena nang kuban teh percis jiga odong-odong jujulautan kieu we ungklek-ungklekan da beuteung mah antel kana kasur ai tarang jeung sukuna mah ngangkang ece matak jujulautan kabadug we ku salakina pamajikan luhureun kasur muter jiga gangsing ece subhanallah nyeri ya nyeri tapi ece ditebus ku Allah ka nyeri eta di mana ibu maut nuju ngajuru disebutna maut suhada sedangkan ece didambakan kurang mati aya naon hidup mulia mati suhada ulah ayeuna hidup ayeuna hina mati ayeuna qaid naudzubillahi min dalik mata Pak RW lamun Bu RW maut keur ngajuru disebutna maut suhada maut syahid tapi lamun RW maut keur udud lain maut suhada nu kitu mah maut suhadma Pak RW subhanallah Allahumma sholli wa sallim wa barik capek ece nyeri ngeunah naon ibadah nikah cep matak geura narikah tong berbahas di nu ngeunahna lece
Kapan ayahnya ece teh duh kumaha anyar panganten mah kawin. Aduh ngeunahna rumah tangga. Ayeuna bari ngungso teh kieu mikiran hutang. Kreditan geus jatuh tempo nya ceu. Loh, tapi kumaha ece teh lamun keur bingung mikiran hutang ke komo Pak RW, yeuh mikiran pamajikan. Ya babuburuh pamajikan teh teu meunang duit. Di dieu anak biayaaneun Pak RW teu bisa usaha, rajin usaha gagal we tapi keun kaceurik RW. Ieu listrik bayareun ngecerak cimata Pak RW, nyeri hate mikiran keluarga teu bisa nganapakahan, nyeri hate teu bisa usaha, bayareun loba ku ngecelakna cai mata Pak RW bari usaha. Cek pada harita eta Pak RW dihampura dosa ku Allah. Oh, mata ecek kudek ngawulaan salaki teh ecek keur ngeuretan bawang nyampakeun salaki kakeset panangan ecek ku peso tapi kan kagetihan perih karasa ku ecek sawaktos harita karasa perih ku ecek sawaktos harita ecek kakeset ku peso gara-gara ecek ngeuretan bawang rek nyampakeun salaki keur perih karasa ku ecek waktu harita Allah mere hampura kana dosa ecek. Subhanallah, duh, komo atuh anyar panganten mah bergandeng tangan lah, kemana-mana pemajikan dituyun, gedeblug labu embis, duh, goloh gebis kemana embis, cek salakina teh angun, boro-boro ayeuna mah oco, pemajikan labu, neuleuk geura leumpang teh, lolos lu, boro-boro ayeuna mah Ariot dibere oskadon ayeuna mah Ariot modar, alah, da wajar cek tadi ge urang mah cintana geus teu aya, da cintana geus keuna kuseep. Mata kade nyacepnya ieu nu can karawin jang milih pi pamajikan teh tongkarna geulis, milih pi salakieun neng tongkarna kasep, tapi pilihlah calon suami yang punya RW. Ngeunah nikah teh Pak RW. Raos teh lamun keur loba duit, loba dahareun. Ayeuna mah geuning ece teh loba mah karohah kabingung. Tina naon kabingung rumah tangga, lolobana tina faktor ekonomi. Leres ceu? Matak ulah sok janji unyak anyuk, ulah sok ayeuna ningali kana harta batur, tarimakeun anu aya, syukuri anu aya. Istri anu alus mah ibu dibere ku salaki teh sanajan saeutik ridho. Ibu 10.000 ku salaki dibere duit 5 poeun cukup moal. 20.000 atuh satahun cekap sok peserkeun kana kalender 2021 ayeuna sok ku ece tekeun antap salaki sina ngadahar Agustus sok sing kreatif we ece mah gampang salaki bisi hayangan susu tinyuh Januari salaki hayangan ngarokok gerelengkeun Februari salaki hayang ayeuna cikopi tinyuh bulan Maret ece adunya mataun wa khairu mata dunia almar'atu sholihah dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Ingat Pak RW barokah rumah tangga bukan ada di logam mulia tapi di akhlak yang mulia. Barokah rumah tangga bukan ada di materi bahagia tapi ada di hati. Kecintaan ayeuna rumah tangga bukan karena baju tapi ada di kolbu. Palebah dieu Pak RW hirup hayang barokah geus diniatan ayeuna ibadah ngeunah geus kaalaman, ibadah capek keur kaalaman, ibadah ayeuna nyeri geus kaalaman. Sok Pak RW ingat tujuanna urang mendambakan ridho Gusti Allah, hirup hayang barokah. Ingat kunci salat awal waktu berjamaah. Pak RW sok berjamaah tara? Insyaallah. Ye, osok tara. Sok. Pak RW bade maot moal? Bade sok atuh gerahos ayeuna. Geus nawar Pak RW. Subhanallah. Da cenah Pak RW mah geus kolot. Pasti jeung abdi teh bakal heula kena RW. Dukanya Pak RW-nya. Mohon masalah maot mah teuing abdi paneuri ting RW ti heula kitu. Tah, teuing sabalikna kitu RW ti payun abdi ti pengker nya ceu. Mohon mudah-mudahan we RW sing ditarima iman Islam. Amin atuh ceu. Subhanallah. Pak RW tak kade isuk eta kuku keuretan, kumis rapihkeun, tuluy eta bulu irung ayeuna rapihkeun. Subhanallah, sabab eta teh pasunatan ti Nabi Ibrahim. Pertanyaan kahiji kanggo Pak RW, sabaraha tahun tos jadi RW? 13 tahun. 13 tahun. Sabaraha upah RW sabulan? 100.000. Sabulan? Astagfirullah, demo tuh kakuwu. Subhanallah, Pak RW. Ih, tong dikeprokan lain japati. Subhanallah, yang gaji RW 100.000 sabulan. Mai kana naon, tapi
tapi ku keikhlasan Pak RW ayeuna di dunia ti pamarentahan ukur dibere 100.000 tapi di akhirat mah bakal jutaan ribu nu dibikeun pahala ka Pak R ngan kade Pak RW da jadi RW mah kudu pangheulana daek nyontoan gawe jadi RT kudu pangheulana era tatalete kana ngajak hade matak anu deukeut ka rahayat iwalti RT jeung RW matak doraka keur RW lamun urang dieu eueuh nu berjamaah pasti engke di akhirat nyalahkeun teh ka RW. RW itu masjid tos tamat kan subhanallah abdi ge ayeuna nuju ngadamel masjid Pak RW doakeun ece boga kongkorong teu tuh ece mah ditanya mah henteu ai tadi mah diamaikeun ayeuna mah diasupkeun sia ka jero ece tas ya boga kongkorong panjang tak boga koroncong ulah sok digaro-garo teu kudu loba batur jual ti ayeuna isuk tuh tamatkeun masjid ece menang ladang emas 50 juta pasikeun tuh ka Pak Haji Tatang ka panitia Pak Haji yeuh abdi menang ladang emas 50 juta abdi ridho kop ieu masjid gawat tamatkeun ngocor ganjaran engke tah Pak ngocor tah ganjaran bu engke di alam kubur nu ngocor ka alam kubur tilu saur hadis Rasul hiji sedekah jariyah anu ikhlas karena dua ilmu nu manfaat serta dialap manfaat tilu putra anu soleh ngaduakeun ka Ibu Rama matak ya punten ayeuna Pak Awo ayeuna di dieu Pak Awo geus loba sedekah ieu sing ngocor ganjaran ka Pak Awo ayeuna ku anu ku Pak Awo rek dibikeun ka abdi nu tadina rek saeutik sing lobakeun ih kapan eta teh bakal ngocor engke Pak Awo matak abdi mah ece unggal init kana pangajian ku salaki kadang sok disarekan tadi we punten Pak Haji Tatang eta pas kaluar ti hotel mah naon awas seneng ke tarik ngaji di Pak Awo pasti dibere 6 juta mah cek saha nya sok biasa kacipeun deui mah 6 juta tuh ka tapi Pak Awo mah da abi mah moal ngimikiran nu kitu da Pak Awo ge eling ieu nya eling lin Pak Awo eling teh cek kitu ngan eling teu na make kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Awo teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede ece lain teu eling sia subhanallah eta mah Pak RW abdi mah tadi ku salaki mah awas ya cenah isuk mah ladang ti Pak Awo beulikeun kana kongkorong panjang abdi mah lain teu hayang CT ari asuk teu ngarti kapan urang teh keur nyeun pasantren keur nyeun majelis keur nyeun masjid kunaon atuh meni sok terapkeun tamatkeun cenah geus pokona mah kudu tong ngalawan meuli emas abdi mah sok mikir 2 kali ya cek leheung lamun jadi dangdanan eta emas dipake bari lila palebah abdi lamun meuli emas harga menang 20 juta erep duit dibelikeun kana emas poe Senin ari poe Kemis abdi maot poe Jumaah ku salaki dipake emas kawin deui mung mung mama masieun kitu mama teh kakarek 4 poe make emas kalima poena ku dipake emas kawin leung lamun teu wabu awena palebah eta awena balad mamah nu dina grup WA nyeri hate ece sok kabayang ece ece nyieun imah teh ieu monikat bertingkat ece ti heula maot ku salaki dipake bulan madu sia mending ulah nyieun imah beulikeun tuh kana material bikeun ka Pak Haji Tatang tamatkeun masjid ngocor tah da kitu-kitu mah ece teh embung aneh da ai ku salaki dikawin deui mah subhanallah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi mudah-mudahan apapun yang Pak Awo kerjakan sedekah nu ayeuna sing ngocor ganjaran ke akhirat tah matak Pak RW kadenya sok ajakan ieu nu berjamaah urang dieu ku Pak RW Pak RW osok ka masjid osok mumpung Pak RW hirup sing daek ka masjid Pak RW da boro-boro Pak RW hirup keneh kudu ka masjid da geuning anger Pak RW geus maot mah akhirna sok dibawa ka kuburan aduh pinter bener pinter ka kuburan makanya digolerkeun di masjid makanya subhanallah cerdas Pak RW Pak RW ari Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana Mekah wafatna di mana di Madinah ai dimakamkeunana di mana di Madinah ari Pak RW rek dimakamkeun di mana di Cipeuneuh di tanah itunya da Pak RW mah tadina ge tina tanah urang teh diciptakeun ku Allah teh Pak RW jadi ulah salah engke ge Pak RW bakal balik teh ka mana ka tanah ka imah engke mah Pak RW ye na ka tanah kapan RW na ge hirup keneh monya balik rek ngaliang ka Wasrinyu engke mah ka imah astagfirullahaladzim Allahumma shalli wa sallim wa barik Pak RW ieu abdi gaduh kenang-kenangan kanggo Pak RW aya foto parawan jeung fotorana calik atuh Pak RW nah subhanallah Pak RW awas engke ulah teu bisa sare engke inget we kanu geulis ya
Alah. Iya bade parawan bade rana. Double. Ini mana we lah nya Pak RW. Satu pertanyaan ku Pak RW dijawab dengan benar. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Cek Pak RW di kota Mekah. Wafatna di mana? Di Madinah. Dimakamkeun di mana? Di Madinah. Ari Pak RW rek di mana? Di Cipeuneuy. Benar atuh jang naon di Madinah Pak RW dimakamkeun. Kayak kudu nyewa pesawat Bapak Kepala Desa. Subhanallah, pertanyaan benar dijawab ku Pak RW, maka 100.000 buat Pak RW. Subhanallah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tadina sholawat rek dihadiahan bongan teu bener. Ala toha jadi ala tosin. Sing benar Pak RW ai baca sholawat mau sholawat subhanallah, keberkahan luar biasa dari hasil maca sholawat. Bakal dihampura dosa, bakal kenging syafaat, bahkan Nabi cinta ka umatna teh ketika umatna anu sok sering macakeun sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pak RW punten pangmasikeun ka grup hadroh nyawer gitu. Subhanallah, hatur nuhun aa nu kararasep anu palalinter. Mudah-mudahan sok semangat terus di pasantren, karena santri nu di pasantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Subhanul yaum rizalul god eta RW rek ka mana sia balik sing dipegat jurig za RW. Nuhun Pak RW, mudah-mudahan hatur nuhun tadi tambahan deui datang ti Bapak Kubu. Subhanallah, hatur nuhun hapunten nya mung masihan sakedik Pak RW, hapunten masihan sakedik keneh tu 300.000 dikaluarkeun. Alah ibu teu sabarah abdi mah ku Pak Awo rek dibere 6 juta kapan gitu. Mudah-mudahan dia pakosan ageng Bapak sinareng barokahna sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana. Doakeun ibu para ulama, para ajengan, para kiai nu aya di tempat, nu aya di lembur di Cipeundeui, Haji Tatang oge sadayana reng-rengan kasepuhan nu aya di tempat. Mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana, berkah yuswana. Tuh tuh geuninganan sing aya pemasukan dia tuh ka Bu Haji balikeun eta. Tuh eueuh ti Bu Haji mah mulai nyawer. Jadi pamikat sing marangpaat ilmunya. Mudah-mudahan Bapak Kuwu sadayana nu aya di tempat, para umaro RT RW na sing jaranten pemimpin anu amanah. Ibu nu hadir sadayana ka dieu syariatna ku Allah, ayeuna syariatna ku Pak Awo dikumpulkeun, hakikatna ku Allah. Moga-moga urang sing dikumpulkeun ku Allah dugikeun ka surga. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.